Nah barudak, ayeuna fix bukber di pos kamling. Kumpul nanti jam 4, mereka buru wartakil di Tamcis. Emang mau lo baca mahut di Tamcis burit gitu wartakil. Pan manis sok bingung di ditu teh. Moalai slow, kan ke bisa pas sedek-sedek jeung awewe, geunah gitu. Atulah lah lumayan. Bari pas sedek-sedek jeung awewe bari wartakil. Si kaburu beaku nonis. Hut, hari danana eta geus menang sabaraha? Alhamdulillah lai, dana mah geus kakumpul 250, tapi can aya mayar hiji. Kurang mah geus mayar lin hut kamari. Kalem we mah geus mayar geus dituliskeun ku urang. 250 hut. Pan kabehna ge meureun 300, emang saru can mayar. Iya ya. Jack si Kido nu can mayar teh. Wah duit. Ih, sia nya kieu nu can mayar. Ya do, ai puasa teh setahun sekali. Emang puasa nama sebulan. Tapi da hari ieu mah bukber masuk sebulan sekali. Manya moal milu atuh. Milu lah. Buat minta duit. Aduh, udah manggil teh duitna can aya euy beri duit urang teu boga. Ieu mah kalah kudu menta heula ieu mah ka indung urang eta geus sugan dibere. Belah urang rek menta heula ka indung. Hei. Ieu maneh ka mana dok? Bari kuku lutus lempang. Ek balik kok ya aduh bari ieu pan. Teu boga duit heuh ku lutus tenan, tapi sugana ieu teh betung jateng jauh ka handap. Sugana emang ge duit ning sakaya nu murag batur. Lah, waduh ting atuh. Duit murag ti luhur. Hari maneh nempo salaki urang? Si Kaslay. Tadi mah aya kok ditu tuh di pos keur ngarariung. Jung we dateang kitu ka pos lah da urang maek balik euy. Minta duit ka indung. Atuh. Da aing mah ieu ti saur beberes we jeung beberes mani eueuh nu ngabantuan boga anak hiji ulin wae na ka mana atuh jadi beban pisan eta budak teh ih aing ngamun dipicen tapi da nyaah aing teh ka budak eta teh. Mah ada duit. Kido atuh kapan maneh teh umur teh geus 28 tahun mah digawe apa kumaha nyusahkeun pisan atuh leuheung mun indung digawe kapan indung ente digawe na kumaha. Atuh kumaha pan urang neangan gawe eueuh lowongan. Bari jeung konten teh pan nungguan dolar cair pan ieu teh aduh can aya dolarna sok buat narempogra. Atuh pagawean di dieu mah jung maneh teh ka luar kota Kido. Da maneh mangariung wae jeung barudak di ditu arulin we jeung arulin. Emang maneh ek minta duit jeung naon? Man sarua wae di luar kota ge eueuh pagawean teh. Minta duit jeung ieu jeung bukber cenah barudak ngajakan bukber itu tuh geus ngadagoan di epos bari urang ngungkul can mayar. Era aku barudak urang macan mayar geuna. Atuh maneh mah lobasan ka hayang bukber. Eta puasa gesok bolong-bolong keneh hayang bukber. Deng atuh mah yo deng barudak geus di eposna rungguan maknya urang sorangan teh ilu bukber. Deng atuh buat teu minta duit. Tuh da maneh mah lobasan gaya tuh da teu boga duit ge hayang sok-sokan ilu bukber kitu. Emang saha eta nu pangawana? Biasa mah tuh barudak konten nih narungguan di epos tinggal urang bungkul can mayar lu era sebenarnya mah. Ya atuh maneh tuluykeun popoyanana urang ka barudak ek nanyakeun bener henteu na maneh bukber. Keun ieu popoyana ku urang dipoekeun kabeh ya. Paket. Saha nu ngajakan si Kido bukber ieu di antara maraneh? Masih uut ya mah anu ngajak bukber mah mata. Si uut ah. Ih, baru maneh hutri. Ulah sok loba gaya geura bukber maneh teh puasa ge hanteu kapantu tanggung jawab si Kido di imah mewek gara-gara maneh. Sabar atuh mak, maksud ngajak bukber teh meh semangat kan puasana. Karar itu ieu maraneh make teh geura lamun bukber teh faroho kana salat magrib. Komo deui kana tarawih teh kalah ruang riung teu balarugu di dieu ya di pos. Tak komo si Kasa jeung si Bojek. Emang jamaah eta para ruasa kitu. Cik, kita mah puasa mah, ternyata puasa tuh ngerakeun. Oh, jebet urang ge puasa tuh mah nya teu puasa. Urang ge puasa mah nya we urang teu puasa.
Geus lah atuh geura ulah ting aya bukbar bahasan acara tuh. Ih, gandeng sanya nini ada ge bukber meuni ulah atuh. Geus ulah ting jaradi geura bukbarna. Awas marana teh lamun jadi bukbar. Kumaha aya tuh Mang Bojeng? Jadi bukber nate. Jadi kena tuh hut. Ya tinggal jadi ieu bukbar. Keun we mama kitu mah tinggi denge. Oh, geus jadikeun ulah eleh ku jama saurang. Atuh jadikeun we piraku rencana awal rek diubah. Atuh hot jadikeun lah piraku moal mah. Locing sieun ku nu si kido mah lah. Kada ge nini kitu. Heueuh lah nini kitu. Geus lah nya. Fix ayeuna mah jadi bukber. Heeh. Tuh panasna euy, untung leuheungna teh ieu geus tapi pokoyana. Yuk kalau aduh, leusuh oge euy popoyan sakitu ge. Tapi leuheung aduh. Geus rapih, tinggal nungguan indung euy minta duit bagian ayeuna mah. Tinggal dibere duit. Nah, deuleu geus datang, Mak. Mana duit tuh? Popoyan mah geus rapi geus dipoekeun kabeh. Beuh atuh minta duit ayeuna mah. Hehe. Geus lah kido ulah sok loba kahayang bukbar sagala maneh teh. Aduh, aing barudak geus ngadaguan. Aing mah geus popoean segala beuh duit mah teu dibere minta duit. Aing mah. Atuh kapan eueuh duit don ngajak bukber nagen si Beo, si Hutri, si Ai, si Bojek. Eta teh teu pararoasa ieu kapan si Kasai ge. Wah, aing mah geus atuh aing mah mere duit mah nas popoean. Ih, budak teh kantun gede ambak pun mah gedekeun tai meh batur sarieuna nincakna. Datang Kido. Si Alilana, Kido minta duit ge. Menang tuh? Dok, menang teh duitna. Heudo pirage 50 manya eueuh mah. Tapan eta aing lila sotenan teu dibere duitna aing teu dibere 1000 acan. Aing kalah carekan ku indungna ge. Siang aing mah. Coba indung siap dulu kasih lo amuk-amukan. Babanawakan teu pararugu. Puguh sarua aing ge diamuk di imah. Puguh heueuh pan indung aing mah galak. Tinggal maneh unggul ya teh don can mayar teh. Geura do, duh aing ngaguat geura mah ya pirage 50 atuh. Nyolong lah hayam atuh jig. Tuh atuh gandeng lah aing balik we dik, minta di ka indung urang. Sugana dibereyeun mah. Bisa tuh eno barudak cong bubareng marandi. Sebelum persiapan heueuh. Mana mah tuh lah. Ayo disalin. Jam 4 nih guys. Tarik sis semongko. Kini tinggal aku sendiri. Mah, gawat yeuh minta duit tak bukber. Ih, sia kalau kerasa sapu kalah dilalayak. Ya bantuan rasa sapu kayak diberi duit. Ya. Batulah nya kade aing mah tadi ge ngawadul ayeuna mah tadi sia bere duit ayeuna mah sasapu kurang kabeh disapukeun teh teh. Heeh, sok sing rapi sasapuna ke mun enggas kurang diberi duit rek mau heula duitna ka jero. Oh sok. A few moments later. Alhamdulillah euy rapi oge. Ai pengen duit ieu mah euy. Ya udah duitnya. Geus yo. Heeh ya. Aya jeung bukber. Nuhun mah. Heeh. Tas Hut. Kido. Jeuh ya urang geus diberein aku indung urang euy 50.000 ya. Jeung patungan bukbernya. Tah maneh geus ayeuna mah mayar. Ayeuna mah tinggal war takjil bisa ilu jeung arurang, iluan bukber. Oh tugasnya eta urang kayak iluan bukber ayeuna mah mandi heula urang ya disalin. Oh siap yung. Aing kalah beak euy. Kunaon duit deui ka mana ieu jeung nyolot aing. Lai, ka mana maneh ieu luntang lantung kieu? Lain geura mandi kan ke buri tek war takjil. Lah biasa hut aing neangan ieu heula ning, neangan angin heula meh mandi. Oh, ai duit eta nangis kakumpul. Beres ya geus aya 300, tinggal balanja kumaha kitu lai. Duh, kumahanya ieu urang nyari tanah. Bingung euy. Ieu teh pamajikan pan kudu ditebus ning di konter. Kan can aya duitna euy.
Waduh, Lai. Karunya teuing heueuh maneh, tapi urang teu bisa nulungan da teu boga duit. Atuh nu eta we heula hut diinjem, jadi balikeun deui mun geus dijual apa pamajikan. Duh, kumahanya, Lai. Tapi bener heueuh dibalikeun. Soalna ieu duitna jang bukber. Gampang eta mah hut, Bu. Ya, sok. Bisa diatur ke digantian tenang. Gantian sia kado. Urang di tengah. Sok. Mana yang geus mayar can, Do? Duit eta bukber. Mayar mana do? Kido mana geus mayar acan. Enggo satu wae geus mandi kieu geus aman pembayaran mah tadi kasih Uut ayeuna mah tinggal bukberneh. Lah, sudah tahu ketuana. Dona wae Siap, siap. Maya siap. Siap ieu teh. Tapi kumahanya ngomongna? Ieu duitna eueuh. Oh, Kamana nak kemanakan duitnya sih mah? Gua dipake. Dipakai ku sia. Ente kurang ieu dipake nage. Tadi teh kan pas balik urang diinjem ku si Kaslay nyari tanama cenah naik nebus HP etana istrina. Kaslay. Nebus HP. Aing masa curiga euy ku si eta mah. Geus tong tarengan yuk. Nam lah heula. Aing mah. Pake Mana gimana teh teh? Iya yo, mana-mana Kaslay mah. Kadiolin? Oh. Nah, kayak nama Depok geus tinggal neangan. Web anu keur gacor. Kali 3 beneran. Mantap. Mana ieu Kaslay duit eta bukber? Cenah diinjem ku maneh? Duit, Mang. Kabul. Jangan lupa like, komen Dan subret bisa di donate.